Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ayeuna nyaritakeun pagawean urang nu di dunia bakal dibales di akhirat. Yuk urang simak bareng-bareng. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah. Meme dibalas teh kapan dirinci heula. Kumaha pagawean soranganana jang dirina, kumaha jeung anak, kumaha jeung pamajikan, kumaha jeung dulur, kumaha jeung tatangga, kumaha jeung atasan, kumaha jeung bawahan, kumaha jeung guru, kumaha di dinya urang. Iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah, ieu di kumaha coba talalakon urang. Hayu hitung kurang be mun isuk aing pae isuk behelanan, mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun. Masya Allah, urusan aing jeung Allah, hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamaha hampang, tetapi urusan aing jeung makhluk musahah berat ya urusanana. Hutang piutang anu can dibayar, urusan zolim teh dihinakeun, urusan diomongkeun, urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli baheula terhadap anak buah teh zolim, teh jujur zolim. Aing teh baheula teh jadi lurah, aing teh baheula jadi camat, aing teh baheula teh jadi penggede, aing teh jadi pemerintah, aing teh jadi ieu kumaha urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun, renungkeun heula ku urang. Aduh ya Allah, jaheut. Geus, datang orang ka imah tas ngaji ku aji. Neng. Urang tak? Hampura. Pan kakak jadi kos kieu sih ya, ngaji naon sih di ditu? Beuh, Neng. Ulah nuntut engkenya di akhiratnya. Emang ngaji naon gitu ka ditu? Berat kakak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya lan besok bakal den balikeun sira kabeh bil ba'ts kalawan den pangiakeun saking kubur ila alimil ghaibi wasyahadah maring kang weruh ingkang gaib lan syahadah. Ya Allah, tegas Allah fa yunabbiukum maka bakal ngawal si Allah kum sira kabeh bima kuntum ta'malun kalawan barang kang ana sira kabeh iku nugawe sira kabeh fa yujazikum bih maka bakal ngawal si Allah sira kabeh bihi kalawan ma kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Allah alam bimuradi wa akharuna lan utaika wa nakaba minal mutaqallifina dedesakeun kang ngaring magari kabeh murjaunai kuden tanggukeun kabeh bil hamzi majana kalawan hamzah murjaun wa tarkihu lan ninggalan hamzah murjaun makharun an tobati iku kang den tanggukeun kabeh saking tobat li amrillah kadue perkara Allah dalam makhluk Nabi ma yasha kalau barang kang ngersakeun ya Allah imma yu'adzibu
Nanakalan ninjik saya Allahum akharu ya yumitahum kalauan yang tengah matikan ya Allahum akharun bila taubatin kalauan wa taubat wa imma yatubu alaihim lananakalan yang narima taubat ya Allah alaihim ingadas ya akharuna wallahu lanuti Allah alimun iku kang maha uninga biqalki kalauan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksana pisan dalam dadamalan Allah bihim kalauan akhir wa hum lanuti akharun as-salasatul atsauna ba'd yaiku kang tetelukang pada teka kabeh dalam sausade rujuun nabi murarat ya nyatane ki Murarah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik dan ki Ka'b kang boten Malik wa Hilal bin Umayyah lan Hilal kang Umayyah takhallafu dari mengari salasa kasan kena arah mumul wa mailan ila da'at lan condong maring senang lan nifaqat ora alam nifaq walam yantadiru ila nabi lan ora sesadu ya salat maring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagarihim kaya liane salas paukifa amruh maka den kandegkeun opo perkara salas khamsina lailah ing 50 wa hajarahum nas dan krihanhum ing salasa pemanusiatan husilat malah den turunkeun opo taubatuhum ba'd taubat salasa ba'd ing dalam sawisane ukifa cikamari pek maraneh kabeh migawe nyarieun pek beramal masyitum sakadaek dek ibadah haeg dek maksiat hegae dek kumaha ge kumaha muaraneh bae bahasa teh mencakup kana targhib buat terhib artina ngabibita ongkoh nyingseuna ongkoh aya da kumaha ge ja fasayarallahu amalakum Allah bakal lembongkeun ka amal-amal aranjeun kabeh masyaallah nu bantak urang ngaler ngidul ngetan ngulon teh nungguan ajal ai ajal geus datang mah teu mamri gagah teu mamri sugi di mana datang ajal mah atuh hirup manggesan bae sanajan susah kabina-bina gering anu pohara can datang ajal mah atuh moal waka maot jadi maot mah lain ku susah ku ajal lain ku gering ku ajal geus datang ajal mah teu saha loba pisan jelema gagah jag waringkas datang ajal pae eta teh geus sadar urang teh kikituan teh geus nyaho kitu tapi sadar mah henteu nyaho tapi sadar mah henteu hayang kena sadar aya anu leuleumpangan isuk-isuk zuhur maot anu leuleumpangan datang ka magrib tah sisa maot eta kan loba tah kajadian kos kitu tah henteu jadar ka diri urang lamun aing maot ya zuhur meureunnan ya Allah ya Rabbi dosa-dosa aing haju aing mah can dibere resep ya ibadah teh dina ibadah ge can dibere ngeunaheun ya ibadah sakumaha anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya dunyakum salah tilu dunia aja nu pake karesep aktif hiji wawangian nomor kaduana Anisa awewe nomor katiluna wa qurratu aini fis shalat herang mata ngeunaheun dada qurratu aini fis shalat bungah mata hate dina salat berarti kan ngeunaheun teh salat teh hiji sesengitan sebab sesengitan teh mawa ngeunaheun suasana malaikat aya sesengitan mah turun geus dihadiran urang ku malaikat ngan sesengitanana atuh sige hande ulah atuh sesengitan dipake ongkoh tapi lain seungit asana henek Jumaah ge aing pindah we lah tempat emang mana aing henek daripada mah maksud itu mah kan sesengitan
lantaran naon eta hiji mah atuh berenang dan hargana murah. Atuh mana aya nu murah seungit mah aya. Barang bebejat teh ka ditu kan ngajualna. Emang minyak ieu kok jadi bau kieu? Sia meulina sabaraha di aing? 500. Hutang apa cash? Atuh hutang. Uyuhan aya ka ambeul Gusti atuh. Lain gitu atuh. Kan minyak teh kan asli nama lamun isuk-isuk nu ngeunaheun nu mana kebeurang aya panon poe nu mana peuting nu mana urang kan lamun ngahareupan pamajikan hiji pamajikan geus sarareungit kan lain deui rarasaan gitu. Waduh ieu bangun siap teh kan gitu kan. Nah coba urang ngahareupan pamajikan juk make minyak na teh make minyak anu meunang meuli lain cap kampak. Kan lain deui aing lain deuk sosonoan asana mencetan ka cap kampak tah kan lain deui suasanana tuh ada sesengitan. Nanti Kanjeng Nabi resep pakai sesengitan teh keur mah awakna seungit aja pakai sesengitan atuh geus tambah-tambah. Nomor kedua awewe nisa sebab ngajembarkeun kana hate. Urang ayeuna keur pusing-pusing datang ka hiji tempat aya dinya pamajikan urang. Nyambut ka urang bari seuri, blak rasaan. Suasana jadi beda. Hutang poho hutang. Tuh lain deui. Jadi kan senang awewe teh. Terus ngadeukeutan ka urang ajeuna gelehe, jeung mencetan ka urang set kebel-kebel aya duitan euy. Oh, berarti mah penjahat kelas kakap ya mah. Eta geura jadi awewe manisa menggairahkan hirup nu mantak jelema anu berjuang biasana dikerumuni ku wanita. Sebab naon? Nambah semangat. Geus pamajikan teh lamun ka urang mere semangat, urang katakan waduh giat kajen ku kumaha. Duh, coba lamun urang datang ku sambutan. Urang nitah nyanana cicing bae. Eta kan haju bae geus lah ieu mah tangga kos kiamat geus mal dagang ieu lah. Kos kieu jasa tah. Coba lamun disambut mah masyaallah. Haji ka urangna geus naon karang-karana mun urang hareudang geus teu kudu make hihit androknya na dikitu-kitu. Haju nyanana teu make calana kan geurah. Cerek dia masuk macam-macam. Iya eta samacem karak samacem eta. Masya Allah. Nah, iya gorenganan amal naon bae bagus bakal ditembongkeun ku Allah bagus. Goreng bakal ditembongkeun ku Gusti Allah goreng. Bahkan lain Allah bae. Wa rasuluhu jeung rasul Allah bakalnya lain rasul bae wal mukminuna jeung para mukmin di dunia kene bakal ditembongkeun komo jaga di akhirat. Urang sebagai mukminin bakal jadi saksi ka umat-umat tu baheula. Atuh berarti kan katembong teh amal-amalna mana nu kafir mana nu mukmin mana anu soleh mana nu toleh urang ka jadi saksi engke jaga di akhirat nyaksian umat Kangjeng Nabi Isa nyaksian umat Kangjeng Nabi Musa nyaksian umat Kangjeng Nabi Sulaiman pandeuri urang ayana tapi bisa caksi sedengkeun nyaksian eta kan kudu ningali kudu neuleuh heula urang deuk nyaksian teh kapan kudu neuleuh anu deuk disaksianana ku urang berarti kan urang dibere neuleuh heula ku Gusti Allah memeh nyaksian teh cacak-cacak urang boro rasul komo Allah urang bae ge dina Al-Qur'an geus dijelaskeun fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun di dunya kene ge atuh urang jaka ciri ditembong-tembongkeun kan ku Gusti Allah nu paling ngeri وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gusti
Gusti Allah teh bakal ngabalikeun urang dibalikeun ka alimil ghaibi wasyahadah. Saha anu uninga kana alimil ghaibi wasyahadah? Gusti Allah maha uninga kanu gaib, maha uninga kana syahadah nu gaib nu dirahasiakeun teu kanyahoan ku batur. Allah maha uning. Syahadah tembong zahir. Allah maha uninga. Urang bakal dibalikeun ka Gusti Allah. Iya kan urang ngerinya saya. Urang teh geri ge bakal dibalikeun. Hiji-hiji nu mentek ieu bakalna urang naon kitu ngaranna kesel ge. Hiji-hiji dipanggilna jelema sabaraha juta, sabaraha triliun. Di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka akhir umat Kangjeng. Ieu teh kapan bakal wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dihudangkeun ti kubur, digiring ka mahsyar. Aju engke deuk dinaonkeun dia dibalikeun ka Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabales ka aranjeun kabeh kana pagawean-pagawean nu ku urang dipigal. Fayujasikum dibales. Eueuh nu kaliwat. Bagus dibales bagus, goreng dibales goreng. Ya Allah, urang kuari iman, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, syiar. Urang milu bakal dibales sesuai jeung amal urang. Waktu urang di dunia teh iman kafir, naudzubillah min dzalik, musyrik munafik. Atawa iman ka Allah jeung Rasul cuman teu nyaho ka masjid, teu nyaho ka majelis taklim. Geus teh nyaho bae. Di mana aya lapangan bola di dinya nyaho. Di mana aya main sodok-sodokan di dinya nyaho. Main sodok teh eta teh biliar gan kurang keren sebab aya biliar mah asli ngomongna aya main sodok mah kan loba nu disodok. Lain bola bae di jero na nu disodok teh. Ehem sia. Naon deui main gapleh, remi lah. Tetapi batur bakapan geus aya nu judi teh kelasna geus saya nyaritakeunana geus. Hatuh bangsa di urang mah sapira judi teh gapleh, remi kos kali tungkul. Catur dijudikeun. Hatuh batur bang geus kasino indro. Beh judi teh. Lain-lain sebagainya eta judi-judi batur. Ya atuh pek bae cek Gusti Allah tapi engke sia bakal ditembokkeun boh di dunia, boh di akhirat. Wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah. Dibalikeun ka Gusti Allah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal nyaritakeun, ngabales. Majazi teh yunabbiukum teh ku Imam Jalal di manaan fayujazikum. Berarti ieu yunabbiu bimana yujazi. Majaz. Ayo nabiukum nyaritakeun doang, ayo caritakeun doang, makan enteng sapira nyaritakeun, tapi lain sakada dicaritakeun, payujazikum dibales. Masya Allah karim. Ulah wakaka batur-batur heula urang bae ku ari ti mimiti balik tarolah anu memeh balik mata manggeus eueuh aturan-aturanna guer mukalaf garana ge. Mimiti balik bae datang ka ayeuna geus sabaraha buah tatangga nu kurang dijepret. Sabaraha naon kitu ngaranna sendal nu kurang dicokot di majelis taklim jeung di masjid. Bebejan nama pahojol pahili. Padahal ngahaja. Geus sabaraha kotok tatangga nu dipencitan ku urang. Geus sabaraha kali urang ngabonceng si Mbak. Gegejlug ge kurang direm abeh endut-endutan. Tuh kan. Geus sabaraha kali urang mamawa si Mbak rekreasi. Geus sabaraha kali urang kebelah ditu nama mun mabok mana udzubillah min dzalik. Bakal lain sakadar mabok tapi orang horenganan jadi tukang ngajualan naon ngaranna eta. Tukang ngajualan kan anu mabok nama meuli pemake ngaranna tah anu ngajualan naon ngaranna.
naon ngaranna cepet atuh sia bangun duteung nyaho teh heran aya dihareupeun aing ditanya bangun kos kiai bae cek nyana aing teh nyaho meureun tah kan dasar nyana meureun agena nya aya potongan nyana mata kos kitu geus tinggal ditelepon bae polisi tangkap habak tah kan nah ieu sabaraha nu awewe nu kurang dizinahan mun zina teh geus sabaraha urang ngarugikeun batur geus sabaraha urang ulah-ulah nampilingan nyiwit bae batur teu senangan di akhirat bakal diciwit deui geus sabaraha kotok nu diadukeun emang kotok daekeun diadukeun kan teu daekeun kurang diadukeun engke kapan urang teh diusulkeun ku Gusti Allah Gusti cek kotok abdi nyadar kotok cek urang Bandung mah Bandung ge teh hayam tapi abdi teh dizolim ulah waka dijadikeun lebu Gusti abdi can malas ka jelema nu baheula ngadu-ngadukeun abdi teangan cek Gusti Allah saha nu ngadukeunan haji sabenerna mah teangan bawa ka dieu tonton ku kawehan ayo dibantu ya Allah aya je jata menusuk muludan teh ya teh menusuk mamaca aja dibawa ku kotok kadinya jadi ku ari kotok anu ngadukeun urang diadukeun ditonton ku triliunan manusia Masya Allah eta kan urusan-urusan hisab teh kos kitu dah ieu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun ya Allah ya Rabb aduh segala rupa bayat nipu teh ngabohong teh jelema anu dizolim ku urang baheula urang pernah jadi calo tanah duitna dicokotan ku urang di bos dibayarkeun mah henteu atau dilambatkeun kan zolim teh ngaranna batur teh loba kepentingan rek meuli anu jadi tanyakeun ka bos mah kan enggeus bayaranna horeng nyangkut dicalo ke saknyana sagedeung deui ke sagedeung deui iratur bo sakna datang adanya ke Senin datang dek ke Rebo datang dek ke Senin oh bonen aya bel jadi lembur bonen gua hari itu tak iya zolim Masya Allah karim encan deh urusan anak-anak nungtut urang mejana keur ditungtut jol anak naon deus ya ye kula ka neraka gara-gara henteu dididik ku abah ye iya kula mah dek nungtut ka abah bae lantaran kula teh dipasantrenkeun ku abah teh haju teu nyaho ka pangeran teu nyaho ibadah gara-gara abah geus kula mah terhido kajen boga mah ka neraka lamun teu bareng jeung abah malaikat seret abah kula heula meme kula dak sia lain ka aing abah mah abah bae tolol si abah goblok si abah coba eta ditonton ku jelema kan kos kitu can ge beres jeung anak jol bae pamajikan nu kolot jeung nu ngora deh iya lalaki hidung belang ya cek jana teh jai mah teu belang hidung aing mah sia tah mebes bae di ngora aing cilok dipirale-pirale ku sia baheula sia ngeunaan ku ari aing rek nuntut kajen ku kumaha ge ye hakan-hakan sia nu teh heula ka neraka ayo jeung anak can beres pabajikan gitu keneh deres duduan nu tilu hiji ge nungtut deui hiji boga pabajikan ngan hiji-hijina nungtut datang-datang culak cangkeng bae malaikat seret heula ieu saya ieu pamajikanana kok pamajikan sini tanah geus pokona kajujuran keadilan salaki buang ka waras salaki tolol goblok di masalaki seret ambo Masya Allah arif anak pamajikan jol tatangga ini biang keladinan ada kumaha ayo Masya Allah ieu teh cek bahasa baheula mah dikerepek ngaranna kos kitu ayo deh kumaha coba ayo tah ieu ayat wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah meme dibalas teh kapan dirinci heula kumaha pagawean soranganana jang dirina kumaha jeung anak kumaha jeung pamajikan kumaha jeung dulur kumaha jeung tatangga kumaha jeung atasan kumaha jeung bawahan kumaha jeung guru kumaha
didinya orang iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah, ieu di kumaha coba talalakon urang. Hayu hitung kurang mun isuk aing pe isuk behelanan, mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun. Masya Allah, urusan aing jeung Allah, hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah hampang, tetapi urusan aing jeung makhluk musahah berat di urusanana. Hutang piutang anu can dibayar, urusan zolim teh dihinakeun, urusan diomongkeun, urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli, baheula terhadap anak buah teh zolim, teh jujur zolim, aing teh baheula teh jadi lurah, aing teh baheula jadi camat, aing teh baheula teh jadi penggede, aing teh jadi pemerintah, aing teh jadi ieu kumaha urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun, renungkeun heula ku urang, aduh ya Allah, jauh. Geus, bareng datang orang ka imah tas ngaji ku aji. Neng, pernah enggak? Hampura. Pan kakak jadi kos kieu sih ya, ngaji naon sih di ditu? Neng, ulah nuntut engkenya di akhiratnya. Emang ngaji naon gitu ka ditu? Berat kakak ya. Mun bisa maanterkeun kakak can nyandung bae ka. Ye, pan. Itu juga lainnya teh hampura berarti mah budak. Kos soang ieu mah handap-handap rek jatuh. Ege soang teh bangun ka handap porengan anak bacok. Masalah lagi soang ieu mah tolol. Henteu neng mah lain lalagaan teman neng mah hampura. Besi ya kakak umur atuh neng ge sarua. Kurang silih hampurakeunnya ulah nuntut engke jaga di akhir moal ka kula mah pokona mah geus dirido-ridokeun bae segala rupa anu kadahar ku kakak janu kakak ieu teh mah geus ridho bae kabeh ge anu kadahar ku kula atuh ridokeun bisi kula kurang hormat kakak ka atuh minta hampura kitu keneh kakak sok sesengor ka kula geus naon kula mah nganggap biasa bae teh adat kakak ieu kos kitu bawakeun ka akhirat beureun kasih masuk ka kitu. Jama ya aing fokus sieun tadi ngaji wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun cenah bakal dibalikeun ka Allah. Allah teh maha uninga kanu gaib jeung kanu zahir hajung ke bakal dirinci saeunggeus dirinci dibeja-bejakeun dibales. Nah ieu engke di akhirat pikumahaeun ja urang percaya ka Allah jeung Rasul haju urang percaya bakal dikitukeun imah hampurakan neng heula anak dikumpul-kumpulkeun kadari sih cak anak asana abah dek babagi harta ye lain sia mah suka-suka dinya mah abah mah ieu wasiat ya sing arah ibadah sia ka Allah ulah tinggal salat abah ieu geus teu kurang sehatan awak hade besi sia teu apal kana bag-bagan ibadah ngaji sia besi engke dituntut di akhirat. Ye nu nyakola-nyakolakeun anak kuari manehanana di SD SMA ayo terus tenaga kuliah jadilah jana insinyur jadilah jana Kapolda jadilah Kapolri jadilah jana DPR di pusat dan lain sebagainya mewah mobilna batur kabanjirannya nama henteu hebat diistidraj ku Gusti Allah wah hebat datang ke akhirat lantaran teu nyaho ka Allah dina nyaho ge teu make ieu bapana anu dituntut abdi teh disakolakeun teh diwauhkeun ka Allah kunaon diwauhkeun ka guru doang abdi teh ieu terus kuliah jadi kuari abah kasumbang ku abdi bapak kasumbang ku abdi dibelikeun mobil mewah imah mewah horenganan naon atuh ieu abdi teh diwauhkeun ka Gusti Allah teh dipasantrenkeun ieu abah goblok ieu abah da kumaha coba di akhirat dikitu-kitu hayu pikir lah cenah teh kiaina bae meureun supaya anakna malah santen kana teu hayang aing capek jang sia los aing mah percaya los terus aing mah los ya awas di akhirat diancam sia koeng je awas ya tah barang kae di akhirat kieu bae
barang tuh cak aing kan bener kan ulah bohong keur ieu sakola bae kadenge takut teuing sia omongan aing kadenge malaikat balik seret waduh tak kiai cenah kejem amat boga sia teu kadenge ka omongan aing baheula ngaieuhkeun ka aing sia henteu kiai cuma tulungan keur ieu mah ka aing ngaieuhkeun ieu mah hampura bae kuari tah tetep aing deuk nulungan bae do maksudnya mentok seje ini tetep bae nulungan bae masyaallah bedana ahli Allah jeung lain ahli Allah kumaha ke di akhirat di dunia mah moal kaciri di akhirat ahli Allah mah careurik jelema ka ahli Allah cek cenah tenang henteu kami ieu salat teu bagus puasa teu bagus zakat teu bagus ieu kami ka neraka tenang cek cenah teh kumaha lamun bebejana ka Kiai Golkar bebejana ka Kiai PDI bebejana ka Kiai pamarentah sarua bingungna lulumpatan Kiai embung dipenta tulung sebab jangnana ge bingung tapi Kiai Allah lain kana adia diusulkeun geus pokona mah sia ka surga di mana cenah teh amal aing kabeh los tajang sararia Kiai aing mah kajeun ka neraka ge asal sia bae ka surga bakal Kiai Allah kitu bakal tah los sia amal aing bagi-bagi ku sia kabeh sia ka surga aing geus puas aing mah kajeun ka neraka ge kan usul kabeh kan ka Allah Gusti abdi teh boga amal jore haju ka surga menang ti mana pamere ti kiai anu aing nyanana mah be aku kami diperbutkeun amalna haju kajeun cenah nyana mah ka neraka ge asal kami be baheula aja keur di dunia teh ilu ngaji keur di dunia teh ilu wauh jeung di dunia kajeun di dunia mah padahal mah nonggengan ka nyana keur ieu tapi ieu kami ini bere amal nyana cak Gusti Allah sanggup mere amal nyana kamu ka neraka atuh nyana bae sanggup ka neraka ngabelaan maneh atuh komo aing ka nyana geus ka surga kabehan alhamdulillah atuh sia ulang ngomong pisan puguh beda ada ahli Allah jeung ahli dunia teu memetikeun pribadi ahli Allah mah tembong kuari masih keneh dilecehkeun masih keneh dijebian di akhirat bakal tararembong kiai Allah di akhirat bakal seperti eta kitulah Kangjeng Nabi nyaritakeun di dunia mah teu tarembong pasti ngomong kitu asal sok disokeun ditakaburkeun diasaingkeun engke di akhirat mah bakal terbukti nu mana nu kiai Allah nu mana nu kiai dunia kiai Allah mah moal mementingkeun pribadi sebab di dunia ge tilok mementingkeun pribadi tilok mantak eta ki naon kitu ngaranna Ki Fudoli unggal peuting ngalayang bae eta pannya nama tilok tahajud kajeun aing mah teh tahajud di asal sararia bae nu penting mah aing mah bare amplop bae eta kan ngaranna ya Allah ya Rabbi Masya Allah aya anu kasalahan pada inget bae ka dongeng Gus Dur kasalahan tah ada jejol besok aya jol kitu tah aya kiai ceramah barang geus kitu caritana dijemput pakai motor terus balikna besi ditangkep kan dibere helm barang berangkat ge make helm lantaran kiai mah telok make helm tibalik jadi hareupeuna aya di tukang aya di ngaran ge telok make helm kan kok dibonceng kan gitu tanyana ka beneran ngendong jadi isuk-isuk balikna nendang ke bae kieu terus aya di naik motor di tukang muridna wah ieu jelema saha cenah make helm lain naik motor jadi model cek lagi ai awakna ka ditu ai beungeutna ka dieu dilalaga ku ya neng ku murid padahal murid teu nyahoan eta guruna Pak hei coba sia jileuk ka aing guruna kieu bae besi ragak jelok naik motor kan kieu bae ieu robot aja lemes cenah teh kieu bae cenah dilalaga barang engke geus datang ka hareup direm dihang deuleu digitukeun deui itu budak robot apa jelema sih barang geus kitu carita kadeule sorbanna
sorban guru aing kita mah banyak guru aing naik motor helmnya salah iya sih pak eureun di tengah jalan dibuka helmnya Masya Allah langsungnya ada balik kita nanya deh salah ngalalaga guru tadi hai sok lo banu kasalahan jeung guru teh lo banu kasalahan eta kos kitu eta lo banu kasalahan isi kata guru di Banjar mah lo banu kasalahan resep lalagaan pan di Banjar mah asal pae kemis we hei macul santri pan aya nu daek kan embung nu daek mah geus babagi ka ajulan anu ka nu embung teh naik ka para wadah kitab teh tah ieu papan wadah kitab dinya naik ka nyana kaluhur kieu bade luhur abeh teu kanyahoan ku kiai barang dula deuleu kiai kaluhur teh deui kiai deuleu kaluhur ya kanyahoan turun sia turun makanya kita kan remeng teh artinya tas subuh caang encan poek di sekaliwat remeng nu kitu ngaran jadi beungeut can jelas ayalah budak santri nu balik di masjid kadinya kapanggih teh jeung kiai pajar lain kiai alkeun budak santri masuk nyekel peler gitu tah aduh alah gitu cakira teh gawe kiai datang ka ditu datang ka juru itu di barang ya kiai lo banu kasalahan jeung kiai Masya Allah teu jarang geus aing bingung cak cara ieu kanyahoan aing tah henteu ku kiai eta lo balalakon di Banjar eta nah ieu bakal di akhirat payunab dihukum bima kuntum ta'malun anu paling sedih naon coba di akhirat nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga Masya Allah haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat pen sia lamun ibadahna bener ikhlas sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener Masya Allah teu nyeri kumaha coba ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun tah eta teh tempat maneh jang maneh geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh teu nyeri kumaha dek teu nyeri kumaha keur mah di neraka aju nembongkeun pi tempaten urang numun urang bener mah di dinya atuh nyeri jasa eta emang ngahaja dek supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleuh nyeri ka panggang ditembongkeun deui kangeunahan di sorga jang urang mun urang bener Masya Allah eta nu nyeri jasa mah eta nyeri jasa ongkos urang ngakawin aju urang teh codeka bakal dikawinkeunana teh kasih eta persyaratan urangna harita teh bener aju teu bener urangna teu nyaho ngan kabar doang sia bakal dikawinkeun nya sia teh ngan syaratna sia teh hiji ulah nonton TV nomor kaduana sia ulah sok judi bae tah bakal dikawinkeun jeung awewe nom sia eta ngaranna tapi tetep bae barang menang 1 tahun 2 tahun urang keur ngahep-hep kawin jeung nini bengking aduh nya susah nya nini urang imah bocor Masya Allah kena kebanjiran aduh ditembongkeun itu nu liwat sa eta teh calon pamajikan sia mun sia bener mah tah si eta ya Allah ya Rabbi tah mah budak mulus amat cedaan naon eta mah eta teh pipa majikaneun sia kolot ge geus ngolotan tilok aya ngangoranan kolot tah eta calon sia budak tah mah Masya Allah aing mah teh mah memeh numpakannya geus paeh di heula meureun jageulis jasa tah mah eta beuki nyeri bae kapan ditembongkeun tah nu bakal jang sia teh mun sia harita bener tekan nyeri nu di sorga abe puas kanikmatanana
ditembong ke neraka tuh tempat sia tuh duker digodog itu teh cai anu ngabuncal-buncal sede anu pohara dirinya ruhak nu pohara tuh tuh kawa lelempangan dia jeung orai-orai nah eta teh pitempakeun maneh geus aya tulisanana mun harita maneh neruskeun kana kadugalaan maneh ngan kulantaran maneh haju kembali ke Allah haju ikhlas dicoret aturanna maneh di dinya kan nyana langsung sujud ya Allah alhamdulillah bersyukur leuwih gede ka Allah eta tanu pangnyeri-nyerina mah ahli sorga ditembongkeun tempatnya nu di neraka pitempakeun nu di neraka mun nyana terus dugalana bakal di dinya jadinya pan tambah-tambah nikmat ka Gusti alhamdulillah Gusti nu di neraka ditembongkeun sorga tah tempat maneh tulisanana jang maneh lamun maneh bener harita tah tadinya kulantaran maneh haju teu bener di ka neraka ya Allah nyeri luar biasa eta nu pangnyeri-nyeri nama iyalah fayudabbiukum bima kuntum ta'malun aya deui wa akharuna murjaun wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat ilmuna di pengawasan mingguan Cilongok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.